Urang jadi dibudakeun ku nafsu. Ieu mantak handapna mah urang teh hirup teh ilmu mah aya. Ngan urang handap bae henteu bersinar lantaran urang teh ya diome ku nafsu, lain nafsu ditundukkeun ka urang. Alaika binafsik, urus ku maneh nafsu maneh. Mun maneh teu bisa ngurus cilaka, mun maneh bisa ngurus luhur, tapi lamun teu bisa ngurus ke bakal ditungkulkeun ku nafsu. Urang makan naon ge teh ajuna mah ku nafsu malulu. Ya Allah, kajurung-jurung ku nafsu hayo. Lebah dahar ku nafsu mah kos kitu. Lebah awewe ku nafsu mah kos kitu. Daraan itu keneh. Minum, imah, eueuh masalah lamun niatna bararagus mah. Tapi kan urang ieu lampangkeun niat teh hese ujung-ujungna lain tambah deukeut ka Allah, tambah jauh.